Mang, urut mang. Urut. Dia untuk sia sang urut ku aing. Gening mana men? Sugan aing teh tukang urut. Kemana men? Biasa ke warung. Boga udut Beli udut lah. Diantar mah. Bisa diantar hayo ku urang. Karunya nyanggeus sorangan, isi labu, kumamun labu. Ah, labu mah kahandap ieu. Ka luhur mah sieun eueuh warung. Euy, sieun labu. Atuh yuk anteur. Benar. Ayo. Kami buruhan. Yuk lah. Nah, kebenaran di Bang Udun beak kopi setik deui. Lumayan ah. Ayo ah. Berangkat. Itu. Sekarang dingwi. Naonan. Oh, seolo-olo hayu lah. Bareng juga si labu gerak ka balong maneh teh. Emang gue cowok apakah? Golo. Tempuk wae mah era atuh aing. Wah. Warung mana tuh maneh teh? Biasa warung langganan orang di ditu dekat jembatan. Jauh-jauh teuing maneh teh. Geus kal warung langgaran urang di ditu. Moal urah di ditu mah. Dah siang mah make protes segala di. Bet kumaha urang we tuh sia mah apal di buruhan. Heeh. Ieu tuh. Yakin baru urang di ditu. Murah langganan orang mah. Ah, can apa mana warung langgaran urangnya. Dia mau dianyuk bisa. Bener. Heeh. Karek atuing ah. Mau dianyukeun ka maneh mah teu wawuheun sugro. Oh, jangan ka dieu ke warung urang deket. Ah, wasan protes gitu lah. Deketnya kali tugenya. Lumayan sih begitu. Aduh, tuh. Nah, untuk udah aduh wae lah. Aduh, nyer. Paku euy. Paingane paku. Men. Paku. Aduh. Nyeri. Aduh. Ya wae atuh. Saya teh ongkoh bentak. Tapi kacugak aing teu neuleu. Hanteu. Nah, kumaha tuh aing ka warung ya? Orangna ge cilaka. Sanu hayang. Ayo. Men. Akod. Akod lah. Akod. Teh aing bapana lain yang akod lah. Men. Nah, bodoh amat. Akod. Eta mah pengaruh we teu deuleu teu lempangna. Ah, Udah mata lagi di dieu lain di handap. aing nu teu neuleu teu kacugak. Ah, Udah geus kumaha? mata we molotot. Paku sakitu mah jadi pincak juga. Wah, geus kumaha deui teh sanu hayang celaka mah. Akod atuh men lah. Ih, akod wae. Jadi Sok lah, gila sia mah. Lempangna yuk. naik kuda, aye. Berat sih lah. Iya. Ieu mah tekor sagalana aing yang kudu diburuhan cenah aing kudu ngagandong beberat gitu. Atuh amal-amal kumaha we tuh lah ku duit pungkul amal mah. Capeknya? Heeh. Diuk lah tadinya tah. Sekali heula diuk. Yuk di mana? Iya, udah kenca, sok. Lagi kiri. Kiri, terus. Tah. Ayo. Iya. Heeh. Sok. Panjang aman lah. Aduh. Alhamdulillah. Ngareunah cangkeng panas. Aduh. Mana manjing saka wing men. Men. Iya di dia tukang. Tuh. Atuh lain diuk. Di mana tuh maneh? Iya nyelap main cau. Tulungan. Ngelap di kana cau. Aduh.
Nepan diukan. Ah, diuk di. Boro-boro diuk aing nyelap aing tang kacau ka dieu lah. Lihat teknologan teh kalau buntung aing poe nama ih lain puntung. Kacugak aing diselapkeun maneh mah. Selapkeun di maneh ngajak diuk di dieu. Roti kira-kira maneh mah. Geus tuh hampura lah. Cuma kalah ka pidato aing mah hayang udud lain hayang nganekeun pidato. Ceri men. Aduh, Yuk tuh ini teh lah. yap. Aing geus labuh di wae men kela aduh. Hayu we labuh atuh. Cuma hobi sukaan kana labuh teh. Ayo aing buru teh. lah. Yang udud ya. Apes euy aduh nya suku nyeri, cangkeng nyeri aduh kela tuh. Ayo berangkat. Aya aku genah, di kandong mah aduh. Maneh ngareuna. Aing teu ngareuna. Mending kena ngagandong tuyul nya gitu kok aing berhenti tah. Tuh kudu beunghar nyolong cai aing teh jamu duit. Ngagandong sia mah kalah ngabalangsakeun hungkul. Bunga hasil ke padahal yang Hasil udut tuh. cina ka Yo. warung. Nah, digandong ku aing coba minta buruh sia teh. Men, kalawanan men euy. Naon gitu? Aya. Aya naon gitu? Ah, pokokna malah lawanan we. Lek, Euy, kalawanan pokokna mah. Kalem. aing mah curiga kenong lu mah di sia mah nya. Ah, teu saha. Lah, lalawanan pokokna mah. Teu deh teh sepi jembatan heuh. Can jauh kene. Surat cai kayak kadengi ku aing. Baya ya apa cicing alanan pokokna mah. Nah, apa sia mah? Jigana aya awewe nya nu keur mandinya. Di mana apa tahu we nu keur mandi? Nya apa aing masih keteu leuge. Da si Otong tah nunjuk kena tolong aing rujit setelah Aya putih. Kasih omen ka aing. Geus labus, kacugak, geus lapeur ta kacau. Men, nagbar men. Aduh. bodo amat. Aduh. Lebih kita ngebay lah aya nu mandi euy. Aduh.